baris ngadugikeun warta dina dinten aya. Dina acara Warta Sunda di televisi Kamangun Pamirsa Awan TV 2 November tahun 2020. Saja kasangakeun warta utama, popotongan awak jelema dikerjakan pasar. Popotongan awak jelema mangrupaning sirah, suku jeung leungeun suku panggih di kalurahan badi kerjakan pasar. Popotongan awak eta geus dibawa ka RS Bayangkara. Pamanggihan ieu dikonfirmasi langsung ku Lurah Madikerjo Agus Basuki. Dina informasi nu ditarimana, popotongan awak nu dipanggihan mangrupaning sirah, popotongan leungeun jeung suku. Pertama nama kapanggih suku di wilayah Walungan Terasak, konten tadi dikubur. Nembe kapanggih deui popotongan leungeun di perbatasan wilayah kami jeung di salian. Terus aya tambahan informasi nembe kapanggih popotongan suku. Agus sakumaha diwatakeun detik. Jateng Sabtu 15 Agustus 2020. Agus nganyatakeun jarak pamanggihan sirah jeung popotongan awak nu lain di lokasi anu beda. Jarak tiap lokasi pamanggihan popotongan awak aya kana 3 km. Kabeh kapanggihna di Walungan tapi mencan cek Agus. Leuwih lanjut, Agus teu bisa mastikeun popotongan eta nu kapanggih teu aya kaitanna jeung popotongan awak diturik. Can aya kapastian, tadi langsung dibawa ke RS Bayangkara. Malam ayeuna aya proses nyangan lanjutkeun cek Agus deui. Sakitu wae wartos kanggo dinten aya ieu sadaya Awan TV. Awan TV saja amit mundur, amit unggul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.